hari mah sampai kamar Kajung ya mah. Terus kudu dibedakan ya. Siana waktu tepat ya. Tapi orang-orang masih cara misalnya. Nah si Ayu kaki Ajum nonnya tengah heran deh kah ini. Yuk. Alhamdulillah sok cari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa? Nama? Alhamdulillah. Sok cari. Karasa teh ku hate adib sarangku colai. Aya naon mati ka dieu. Jung, asa teu geunah hate ieu teh. Aya naon nya pikiran ente wae? Aduh ki. Aya naon itu sabenerna sepaparat jalan urang leumpang. Kapikiran teh ieu we ka dieu ka aki pas aya naon gitu teh ki. Kita sabana nyarita ke anu sedih kaki mah dan tapi sudah anak iya waktu itu hanya anjir ya dia muka hijina kaki teh sono ka anjeun muka duana kaki teh aya dicariose anjeun teh. Emang kita ki cari sonon gitu. Sedih Sedih kunaon. akhirnya sedih tentang kehidupan barudak ini. Kita bedain Emang rumah tuh bedanya yakin pakai di jalan lah. Muka duana ada kita di dia teh registrasi sebelumnya nama hidup akhir anaknya bisi ku ade kepikiran yang si colai-colai dikit dan juga di sana anu kamari apa di laut ya singkuring sama menghindit boh ka adib boh ka colai lain aki rek mamatahan tapi kok aki bisa karasa zaman ayeuna zaman sensitif kumaha tah kieu sensitif teh ulah saucap-ucapna lamun lain ucapeunana sangat ngaleuweung moal sangat barang sungut naon kita teh hatina tah kieu samemeh adib nyeun tindakan kudu diulang kembali dibukar pikir heula bahwa eta pagawean teh nguntungkeun apa ngarugikeun si colai mah bakal bisa apaleun bener teh lain Terus Jung, Aya, golang pada lagi ngumpul ah. nah ini kebenaran datang juga tadi Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam.
bang lagi. Alhamdulillah. Ayah, lo orang lagi ngobrolin apa? Biasa. Ah, bener lah. Mungkin Rayu. Akhirnya serius ya bang. Mana sore? Bahwa kita mau lihat gitu teh. Emang Aki mau kemana? Biasalah. Oh my god. Anjir lah. Badek nah. Ya akhirnya mau serius. Akhirnya itu. Buka hiji. Lagi teh lain kira soalnya. Ada pamitan, sadayana. Mata ku aki adik sareng ai sareng colai teh digrepetan. Ngan aya amisna proyek datang ke dia. Bunga aki dari yung kieu. Ki, sehat Ki. Yes. Aduh Allah, si Biu ya aya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Kumaha ada Ramang? Alhamdulillah. Kali-kali dari. Ki, aya nama lah normal deui. Jadi perkasa aya nama Ki. Ayah itu belum udah lulus lagi ya. Oh iya dong. Ngomong-ngomong ieu ngarumpeu aya naon ieu? Sararuas ya. Iya bun. Sebelum nama kita nuju nyarios ke akibat dan dari indit kan akhirnya boyong hampura mungkin dia mungkin boka jadi boka poet boka bumun boka adip boka poet boka bumun terutama boka colai tidak boka lagi dinawe benerna ya halus tapi jadi dina kesalahannya nyepun diapunkan karena aki mengalami sekali deui ya aki mah lain mengatakan Iya. yang singkat we anjeun di zaman ayeuna zaman sensitif seurkeun we ngadoanya ngahindarkeun fitnah baik fitnah dunia baik fitnah agama singkara deh sekali lagi saya rekomendasikan khususnya jangan baru pemainnya kalau kami hadir kami aki terus terlihat hadir siap sholat yuk cek kolot dan nade bawa kasuri baca aja di diri ya nah adib adib deh bisa diri Maksudnya jadi betul. ya diri adib baca kita baka Pak Ashadu Angkusiku tah kieu hartosna teh ulah wakan nyaksian diri batur saksian pula diri sorangan ulah nyuwit ka batur ciwit ka diri sorangan boh eta teh diri dua panteuh kieu lamun ka maneh kemudian ke batur dia megang dari antam kodal maut samanya mati muncul kolot bahu lama kudu bisa nganyar pageto akhir mah mau panjang cerita
aki marek pamit ayeuna terus karakter marek panjang ya ngomong ki Gitu Ki. memang benar berada di sini nggak bohong aki serius aki di atas waktunya ayeuna emang kok bisa kayak gitu semua mau urusan umat teh caranya jadi terlalu benar ya ada benar ya sopan kelas sekali aki pamit mulai ya mulai ya ya assalamualaikum waalaikumsalam itu lain langsung kirim pamit pula ya Ayah, Ki, mau kemana Ki? Iya Ki, iya. assalamualaikum Waalaikumsalam Ki. itu lama Ki. Thank you.